Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia balang dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patebang dangu diserang aki di acara dongeng Sunda di kanaga tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana ya dina ginanjar kewilujengan teu kirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana alhamdulillah wengi ieu aki tiasa nepangan deui pamirsa para mancawur salam dunya anu mika memetkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah sanaos bayi jeung dodar gelap ya teh pamirsa hujan ageung ngagebretnya banginten kadangu beksona rada ngaguru. Mugi-mugi wae suanten akina masih kadangu mencrangnya masih tiasa kadangu jelas dina ngadongengna. Pamirsa urang keureuh lalakon Sanjaya Galunggungnya si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios tapak siluman wainan icak bagian kagenep. Kumaha rasan nyilakon orang Bandungan we sasarangan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean manco nembean ngadongkeun dalam napi anu tos lawas manco tacan subscribe mangga ulah asa-asa di subscribe heula. Dituel tombol loncengna supaya saya notifikasi pemi akhir raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan para subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mangga urang ngamparkeun deui sama kabuitanana para samakna sorah bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Jalma nu narajang kuring ku jurus Jalasuma teh kate waktu ki taya Sanjaya ka kusir setan nu anyar muncul deui. Nyaeta nu nyieun kula bingung teh. Kula teh cemanggihan si hulu walang iblis. Padahal sanyaho kula jurus eta milikna teh milik si hulu walang iblis. Nu kapanggih ku kula kalaka seungitna minyak seungit awewe. Awewena aya teu ki tanya Sanjaya deui. Kusir setan kalah gogodeg tuluy nyarita deui. Awewe seungit eta teu kapanggih. Cawi kula apal kana seungitna mah. Lamun hiji waktu papanggih jeung eta awewe. Babatah nyebutkeun lamun aya sumur di huma meunang urang milu mandi. Maksud papatah eta teh kumaha ki? Maksudnya lamun aya sumur nganggur di huma meunang urang numpang mandi babarengan. Mandina bareng we jeung awewe anu seungit eta. Sanjaya tumilu nyengir bari ngabati. Tokoh kolot ieu salian tingara sawet ngora oge beuki heureuy. Aing resep pun panggih jeung manehna teh. Ngan bae aing jadi penasaran jeung hayang apal deui. Awe mana anu narajang aing ngagunakeun jurus Jalasuma eta nya? Nah, manehna teh masih aya hubungan jeung si hulu balang iblis kitu. Kusir setan anu ngaran aslina Ki Pujasera gancang tumanya ka Sanjaya bari ngagarwan kana bujurna. Ujang, nyaha ieu nyompo incu kula di hiji tempat. Maksud aki teh galengan hate. Nya kula keun neangan manehna oge adina anu ngaranna teh Mahligai Sukma. Oh, tapi kuring teu panggih ki emangna aya naon aki neangan maranehna? Nah aya hal anu penting gitu. Oh, penting pisan pokona mah. Asana manehna ge keun neangan ayeun nya. Kunaon neangan kuring ki? Sigana masono. Bisa oge ku sabab manehna rek minta bantuan ka anjeun. Nu jelas waktu kula panggih jeung salah saurang sobat kula. Manehna teh mere beja lamun incu kula teh cenah
neangan Jawara Pedang Dewa. Jadi sangkaan kula mamanehna teh geus dibawa ku hidup ka tempat guru hidup ki Padma Umara. Keur naon kuring mamawa incu agi ka ditu? Wis wae ayeuna duaan kawin di hareupeunana ki Padma Umara. Sanja Sri Laun mani panjang. Jang, garangan hade eta wanoja geulis anu masih parawan cingking. Ulah nganggap remeh ka incu kula teh Jang. Kuring mah teu nganggap remeh incu aki, kuring mah nyengserikeun ge sangkaan aki. Kunaon tepi ka sajauh eta aki nyangka perasaan kami. Cantang tu incu aki ge boga paniatan kawas anu dibayangkeun ku aki. Namun garangan hati teu boga niat kawas sangkaan kula, hatina incu kula eta kaasup wanoja anu boloon, anu udeg rawodo. Bapak nyebutkeun gampang barang dijingjing berat mah barang dipanggul. Rohani teh ucapan Ki Pujasera teh kebat sabab ngaradak muncul dua orang jalma nu make papakean sing sarwa hideung. Nusa urang bukna galing ponok make ikat lawan hejo. Sedangkan batur nama bukna panjang diikat ku lawan koneng awakna rada begang. Kamunculan dua laki eta kawas turun ti langit sabab maranehna tepi kadinya teh ku jalan ngagajleng luhur ngaliwatan rurungkunan. Kalayang jeleg-jeleg. Paroman dua jalma eta nembongkeun sikep anu ngamusuh. Kusir setan langsung bae nyelengkeung bari nyerengeh seuri. Sawaktu nempo kedatangan dua jalma nu make papakean sing sarwa hideung eta. Sugan saha ngaruruas wae ah. Gede gunung jeung rentah sabarang, panggil deui urangnya. Jalma karasep. Wah, bejana aranjeun. Jalma nu make ikat hejo ngagerem amok. Sanjay sempat ngaharewos ka kusir setan. Saha maranehna teh ki? Nu make ikat hejo ngaranna Gede Gunung. Nu diikat koneng katrasna teh silentah sabrang. Maranehna duaan teh anak buahna hulu barang iblis. Walon kusir setan. Lamun kitu pasti maranehna boga maksud teu hade ka urang ki. Ya galagatna mah memang gitu, tapi tenang bae Jang. Keun, kula sorangan anu bakal ngawarah maranehna. Hidup memundur welah heula Sanjaya. Cek kusir setan bari nempakan leungeun Sanjaya. Sanjaya tu ngangkat tak-takna tuluy mundur tepi ka handapeun hiji tangkal di dinya mah Sanjaya teh nangtung bari nangkep harigu. Panonna mah nitenan kadua urang anak buahna hulu balang iblis anu taguganana budi amprotan. Atempo garalak jeung barang asan. Aya naon aranjeun nepungan kula di dieu heh? Cek kusir setan sikepna tenang we, malah katampo acuh kadua jalma nu aya di hareupeunana eta. Sikepna kusir setan kawas kitu teh nyieun lentah sabrang naek ke tihna. Leungeunna dikepeulkeun ti paparakat bari huntuna mah kekerot. Rasujud anjeun di hareupeun dewek kusir setan. Sameme anjeun jeung incu-incu anjeun teh dikirim ka akhirat ku dewek. Sentak ketih gunung nawakna badag bayuh-yuh. Kusir setan kelakang hae seuri. Kura geus poho carana sujud getih gunung. Coba tuh ku anjeun santuan heula nya kumaha tah carana sujud teh. Bangsat. Di gunung ngagentakeun leungeun katuhuna ngalupas tenggelan jarak jauh di tempat manehna nangtung.
Dag tenggelan eta ngahancap pisan nanggal kana dadana kusir setan. Kusir setan ngacungkel labuh sirahna ngadagor kana batu cadas. Bletuk. Sanjaya tu gancang muru sawab hariwang kana kasalamatan kusir setan. Tapi na kusir setan kaburu nangtung deui. Aki, tenan naon ki? Ence cenang bae, Jang. Kuku ya duana lagi bakal dirubuhkeun. Hidup masing jalan bae lalajo. Babatah nyebutkeun sakali ngadayung 250 kaliwatan. Nu hartina ngadayungna meureun kudu rosa pisan nya. Nembos si Aki masih bisa banyol atuh Sanjaya akhirna mundur deui ka tempatna. Sedangkan kusir setan maju sabara lengkah ngadeukeutan kedua urang lawana. Beungeut aki-aki masih we cungar cengir pika keheuleun pikeun musuhna. Cengeuran kawas waduk kitu divakeun arajang kula gede gunung. Atuh heucah mah cengeulan parati maehan reungit euy. Kusir setan moa kana panarajangna getih gunung. Oh tu amarah getih gunung beuki mudik-dik manehna maju salengka tuluy nyentak ka kusir setan. Anjeun hayang anu ngabencarkeun silahanjeun, bae. Tarima ya tenggelan dewek. Hiyo. Getih gunung ngagejeng kaos maung anu ngarontok mangsana. Tapi di tengah jalan gerakanana rubah jadi salto saterusna awakna muih di barengan dua sukuna anu meta ngirimkeun tilu tajongan ngaruntuy kana sirahna kusir setan. Hiup wut 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 tuk tuk cedu. Tajongan anu panungtung mah leuwih kuat kawas nu hayang ngabencarkeun tulang tangkorakna si kusir setan. Teu heran lamun kusir setan maclang ka tukang deui tuluy ti banting tarik labuh. Tarangna bentur pisan kana tungtung regang garing prak. Puas ya, mundur si aki-aki peot. Entah sabrang maning ngagagak seuri bunga. Nampok kusir setan ngajungkel deui. Sedangkan Sanjaya mah gregetan pisan nempo kusir setan teu ngalawan seutik ge. Sanjaya teh hayang narajang ka geting gurung, tapi niatna kapaksa dibatalkeun. Jawara pedang dewa justru ngagebeg reuwas. Sata ngarasa heran ningali getih gunung ngadadak meceleng sorangan di tempat nangtungna. Wut celeng bluk buk buk brus. Ayo, kawan. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukahan ku afiliasi di Shopee. Kangge pamirsa nu resep gula galeur di Shopee atanapi di Lazada mangga tiasa ngaklik we salah sawios produk anu dipajang di dongeng Aki, boh buku, boh iket, boh kaos, boh naon bae. Saperantosna lebet ka Shopee nama pamirsa bebasnya bade gula galeur naon bae. Saka hoyong, saka butuh pamirsa. Atur nuhun anu perantos gulah galeuh ongke ngarojong kana promo Akinya. Atur nuhun gulah galeuhna pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Urang keureuh deui pamirsa dongengna prung Lentah sabrang molohok bengong nempo baturna maclang teu pupukuh jungkir balik tuluy ti banting tarik saterusna ngalungsar tanpa aya anu naraja. Kunaon manehna kawas kasarangku kasakit sakalor kitu, pikir lentah sabrang. Padahal si kusir setan karake ngun itu tuh karake hudang gak sadata narajang. Kalau kunaon getih gunung kawas aya nu narajang bari nu narajangna teu katempo wujudna nya. Aduh! Getih gunung ngaguak panjang bari beungeutna
nyium taneuh manehna hudang sanggeus ngadenge suara lentah Sabrang. Gede gunung, ilaing di kunaon euy? Saha anu narajang anjeun? Gede gunung maksakeun hudang bari dadalig degang. Panonna neuteup ka arah kusir setan anu katempo bureng. Beungeutna katempo gareuneuh. Os anu urut nenggeulan malah ngadadak getih gunung teh. Mutahkeun getih seger manila lamaran. Manehna nyekelan dadana anu karasa nyeri kaos anu kahantem ku tenggeulan tenaga jero. Kusir setan ukur cungar cengir. Kawas anu teu pernah narima panarajang nanaon ti lawana, malah tarangna anu ngabentur regang garing teu ngaranapan tatu saeutik ge teu lecet-lecet acan. Tapi na tarang getih gunung anu katempo bocor getihan. Tatuna kawas tatu urut benturan. Sirah bagian tukangna ugi katempo getihan kawas anu ngadagor kana barang teuas. Ningali kayan kitu Sanjaya jadi unggut-unggutan sarta siri ipis dina hatena mangga batin. Oh nya aing karak inget. Kusir setan teh boga ilmu timbal rasa anu nyieun lawana babak belur sorangan lamun narajang ka manehna. Pantes kusir setan ditata dige cicing bae. Teu daek nakis, teu daek nyingkah atawa narajang, rupana mamanehna ngandalkeun ilmu timbal rasana. Anu nyieun getih gunung ngaranapan nyeri sarta tatu dina dadana ku sabab tadi meureun manehna ngahantem dadana kusir setan. Tarangna jeung sirahna tatu pasti kulantaran tadi manehna najong sirahna kusir setan tepi ka sirah kusir setan ngebentur kana batu jeung regang garing. Wah, bisa-bisa beuki hebat seranganna getih gunung bisa ngakibatkeun leuwih parna oge tatu anu bakal karanapan ku manehna. Rupana bae dua urang utusan hulu balang iblis eta can dibekelan kanyaho ngeunaan ilmu timbal rasa anu jadi salah sahiji kasaktianna kusir setan. Ku sabab eta maranehna sangeunahna bae merlakukeun kusir setan bari teu mikirkeun akibat pikeun diri maranehna sorangan. Malah harita lentah Sabrang anu beuki panas satena seret bae ngalugas bedaugna bari hohoak. Setan alasya di bede sia beteungna ku dewek. Modal sia teh ku si setan. Kuda mah lain setan alas deuleu tapi kusirna para setan. Awas ulah salah nyebut euy. Tembak kusir setan ngajak kalah ngahaja ngoconan. Atuh lentah Sabrang beuki angot amarahna. Hiut! Lentah Sabrang harita ngagajleng maju bari ngaheumbatkeun badaugna. Ditarajang kitu kusir setan cicing bae. Manehna kalahkan nyengir. Hiu wut badaug ngaheumbat tarik brut cas badaug anu seukeut harita katempo meulah dadana kusir setan parat tepi kana beuteungna. Sanjaya tepi ka ngalenyap nyaksianana baur ilmu timbal rasana Ki Pujasera bobol. Tapi kalahkah awakna lentah Sabrang sorangan anu mental mundur bari ngajeri tarik. Manehna dadalig degan dina gerakan mundur bari panonna buncelik. Dadana sorangan anu soeh tepi ka wates bujalna. Kayanana pikagetireun pikawatireun getih mani nyamur tina tatu soehna eta.
Malah seusi beteungna mimiti budak badia kala luar sewaktu lentah sabrang labuh dina kayaan nangkarak bengkang. Getih gunung molotot nempolet lentah sabrang ngajoprak dina kayaan sakarat. Manehna gancang muru ngadeukeutan lentah sabrang bari beungeut geneukna beuki ka temporegeng. Tapina samemeh getih gunung ngadeukeut lentah sabrang kaburu kekejetan tuluy mah ngalempreh teu sik deui. Sabab nyawana teh paragat leupas tina ragana. Bangsat, cahara majen kusir setan. Gerem getih gunung bari netep ka kusir setan pinuh ku dendam. Dewi haji gancang ulang anjeun getih gunung. Sasa ulah coba-coba hayang nyusul baturan jeun keun bae si lentah sabrang sina jalan-jalan sorangan di neraka. Bapak teh nyebutkeun bari teuleum sakalian nginum nu hartina can rengse kusir setan nyarita. Getih gunung kaburu narajang. Manehna ngaluarkeun tenggelan saktina anu mangrupa sinar beureum anu ngablesat kaluar tina dampal leungeun katuhuna. Eta sinar beureum teh norelap kawas gelap nyamber ka arah sirahna kusir setan torelap jeleget duar. Padenge sorang ngebledug tarik sawaktu sinar beureum ngabentar kana sirahna kusir setan. Sanjaya ngarenjag ningali sirahna kusir setan disambar ku gelap beureum panarajangna getih gunung. Sanjaya melang pisan lamun eta serangan bisa ngarubuhkeun Ki Pujasera. Tapi kamelang Sanjaya ngadadak leungit sawaktu nempo lamun nu bencar teh nyatana lain sirahna kusir setan. Tapina sirahna getih gunung. Sirahna getih gunung bencar sapisan jadi potongan lalemut sarta mawur ka sagala arah. Kusir setan mah kalaka cungar cengir nempo awakna getih gunung anu harita dadalik degan bari eueuh sirahan. Saterusna awakna getih gunung eta ngacungkel rubuh teu hudang deui pikeun salilana. Wacakna dikeureukeun nyarita teh ulah sok motong jadi we katulah da kasambar ku gelap. Wush. Ngadadak sakolebat bayangan datang ka eta tempat apal-apal eta jalma geus nangtung di hareupeun pisan kusir setan. Sanjaya neuteub ka jalma nu anyar pinanggih bari jeung kereung. Sedangkan kusir setan mah cungar cengir we kawasan nu teu ngarasa reuas ku kadatangan eta jalma. Dina kayan kitu corelat kolebat jeleg seorang jalma sejen datang ka eta patempatan. Jalma nu panderi datang mah geningan seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan lengan katuhunanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehehe deh. Mungpung ye mangpeungnya nuju ngarariung ye seurada seueuran. Geura ieu mending jarajan heula ye. Tah ibi nyanak aug. Haneut keneh amis raos kareueut mantak dedeyeun geura. Wengi-wengi bari jeung hujan kieu mah. Deh. Bahagus ka mana bahagus ya karesepna. Tah ieu mah urap jagong sapertos biasa haneut keneh ge raos nikmat gurih geura. Ieu Sujang Sanjaya ieu, aki ieu. Ki Pujasera kan Pujasera teh naon teh? Asana mah
lalandihan dina pusat jajanan serba ada puja seramanya. Hehehe deh. Pohara pemirsa. Aduh kuno rojalna bisa itu urang cekapkeun heula tuh nya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana halampahan Sanjaya dina lakon Tapak Siluman bagian kagenep. Sakurang teu heula dihandelem sieum geus sampureun urang tuna dihanjuang siang geus nalaeun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Atur nuhun kasadayana pemirsa nu parantos satia manco, satia ngadangukeun nya, oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi pemirsa di mana bae ayana ya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna. Sehat lahir sinareng batina jembar mana gampir rezekina sarta tebih tina sagala rupi balai. Amin amin ya robbal alamin pemirsa sadayana. Sarjanaki amit mungkur pemirsa sakedap urang absen heulanya ka para mancomania nu satia ngarojong dina pairan dongeng aki aya saha we urang buka heula. Aya Kang Mulya Muhammad hatur nuhun alhamdulillah tos meradei geuning hatur nuhun sami-sami Kang. Langgoko United. Hatur nuhun kita tiasa ngeureuyeuh dina carios nu ieu mugia sarehat satrasna amin. Aya channel dongeng Mang Otong waalaikumsalam saurna ki mugi sehat walafiat amin manco ti palih kidul bari ngadon jaringan. Hahai tot kitu cenah hahai tot cenah ciri khasna pemirsa Mang Otong. Anu resep dongeng jurig mangga di antos di channel dongeng Mang Otong nuju ngeureuyeuh nya medar dedemit leuwih buyut teh. Palih ditu nya pami dongeng jurig mah nuju ngageber palih ditu mah ngalinten pemirsa. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco hatur nuhun amin pemirsa. Oh amin Kang Asep Suherman bidoana nya. Kang Yuyus Supriyatna oge nya waalaikumsalam Tasikmalaya teh. Kang Amin Amin Didi nu ngageugeuh Garut hatur nuhun. Kang Nang Nurholis nu ngagaduhan Tegal ya. Bos helm hatur nuhun. Kang Undaka Panyawangan oge nya di Jakarta na hatur nuhun amin hatur nuhun pidoana. Padidin Palembang teh hatur nuhun tos meradei hatur nuhun sami-sami. Kang Agus Muklis di Bogor hatur nuhun. Kang Cibuntu hadir manco prung Asep Sumyati. Kang Dharma Bed RM teh hatur nuhun ya di Ciparai Bandung Sapan manco. Kang Dedi Juhendi di Garut, Kang Dudi Wiguna oge nya hatur nuhun Jamwel Incu Aki. Wosenal di Tajur gitu Bogor Kang Andi teh nya teh sadarilit anu satia satu salamina hatur nuhun. Kang Henen Philip oge hadir selalu di Cibiru teh teteh Yulinda Belia nya. Bu dokter hatur nuhun hadirna mancot ras dina dongeng aki di zaman kapungkurnya. Tentan Ramadhani oge manco mania ti Garutna teh Jawara Kopi Sakti Kang Setia Budi teh anu ti Tasikmalaya bari ngopdut hatur nuhun oge teh Linda Imut manco mania ti Palihan Bandung. Nu ngagaduhan nu ngarajaan di Palihan Banjar aya Kang Prabu Arjuna teh hatur nuhun. Kang Wismandri anu Rojol Manco hatur nuhun di Palihan Garut nya. Oge teh hilap kancawargi Tepasuna oge para mancowor para manco mania salam dunya anu parantos hadir hatur nuhun pisan. Kum salam kasadayana anu parantos manco nya ada ribuan teras teu sadayana mairan jantan teu tiasa kaaos hiji-hijina nya anu aya di pairan matang tos diawas. Panginten sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.